Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadaya, patepang deui sareng simkuring. Wastapun Nafila Alia Virus. Pamiarsa, dina danget ayeuna simkuring baris nyarengan pamiarsa sadaya. Dina acara Warta Sunda Unison TV edisi Portal Kahirupan. Minggon 11 Februari 2024. Transportasi atau angkutan umum mangrupa alat pikeun mindahkeun hiji jalma atau barang ngagunakeun hiji transportasi anu digerakkeun ku mesin, jalma atawa sato. Transportasi digunakeun pikeun ngababarikeun dina ngalakukan aktivitas sapopoe. Salah sahiji contoh alat transportasi nu aya di Majalaya nyaeta angkot. Di zaman kiwari, angkot geus jarang digunakeun ku masyarakat anu ngabalukarkeun lobana supir angkot anu ngaranguruh. Angkot di sabeureureunan Majalaya henteu sabanding jeung panumpangna. Panumpang ayeuna loba anu milih ngagunakeun transportasi anu leuwih modern. Bentukna muatan angkot jadi ngurangan. Terminal Majalaya oge ayeuna mah ngan saukur terminal bayangan. Angkot miboga kapasitas pikeun 14 urang. Umur jeung jarak anu dituju oge jadi patokan pikeun ongkos angkot. Angkot di Majalaya aya rupa-rupa jurusan. Aya angkot Majalaya Cicalengka warna koneng handapna oren. Aya angkot Majalaya Cileunyi warna hejo handapna biru polet koneng. Aya Majalaya Lemurawi warna koneng handapna beureum. Aya Majalaya Sapan warna koneng polet biru. Aya Majalaya Ciparai warna koneng handapna hejo. Aya Majalaya Paseh warna koneng. Beuki ka dieu omset supir angkot beuki turun. Anu nyebabkeun supir angkot henteu bisa make kendek pikeun ngabantuan narik angkot. Pangkalan angkot sumabarna aya di genep titik daerah. Di antarana Lemurawi, MT atawa Majalaya Tengah, Ciparai, Sapan, Paseh, jeung Cicalengka. Di genep titik ieu, masyarakat bisa manggihan angkot anu ngetem sangkan ngababarikeun nalika rek ka tujuan. Ayeuna urang sadaya parantos kahubung jeung Agina Anggraeni salaku reporter di lapangan. Hayu urang wawancara panumpang angkot nu aya di sabeureun Majalaya. Saterasna di dieu simkuring bade naroskeun beberapa pertanyaan ka panumpang. Ibu bade ka mana? Bade langsung sa Solokan Jeruk. Jadi rute angkot dia biasa ke Solokan Jeruk oge nya. Biasa, ka Cileunyi biasa. Di Iraha ibu ngagunakeun transportasi umum. Mami, margi naon ibu teh anu kendaraan. Ayo kumaha jarak Ibu jarak nembe aya neme di corona di corona mu di bulan nembe oge kasasar nah tiasa ngarasa aman naik angkutan umum sapertos angkot tibatan angkutan sanes. Ya aman deh ieu we anu kadampong ulah ongkosna. Gitu we. Sami. ya sami we Jarang sih Bu, jarang. Ieu angkat da angkatan karena mobil pribadi. Biasana pan di angkotan sok aya angkot nu ngetem. Nah sabaraha lami biasana ibu ngantosan angkot ngetem sampan angkotna Eta geuning na mege ibu teh hoyong engal. Eta hoyong anu gida aya nu pengen nyebatkeun ka mangga we cenah. Ngapayun cenah kitu. Di borong mah gimana udah biayana. Tuh ibu teh. Nah, ieu teh sebenarnya barang lumpur deui ka supir teh. Mangga we cenah aku cenah upami teu sabar mah. jadi kedah ngantosan angkot nepi nu heulan mah biasa angkot. Nah, Ibu nuha tiasa lebih milih biosnya ngantosan tibatan kayak milih angkutan lain oge. udah gaya deui atuh. Ka di itu mah paling kana kretek neng. mami aya Kami aya kana ojek
dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring Nafila Alia Fairuz, mawakilan Ahis Pangampih Udison TV. Sejak amit mundur, amit mungkur. Bobo sapanon, carang sapakan. Hapunten samudaya kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.